di abdi ku kadamar di papa sadayana barai di hiap-hiap ku balarnya bagi asumpi anaki hidup mereka lepaskan alam lalakasan pada ke alam laki rabi ini mudah-mudahan ayah dinamal kuatillah pangjurung di hiap-hiap alam tua bagi asumpi anaki tinggal ku hidup tah di payungan hidup ayat kali kurang pegatkan yang hidup mereka megatkan alam lalakasan pada ke alam lakiran hahalamu sok dipastikan gue tinggal apa yang tadi mangga di sana gue tinggal ras majang tinggal bisa kok gimana sok diceplok di tanah tapi gue tinggal ulah bakal disengaja ulah kurang pasangan kurang sadayana yuk kurang buatkan yuk pengantin calon pengantin mudah-mudahan datang badatun thayyibatu warabul ghafur amin bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad brai kasih gerak-gerakkan bismillahirrahmanirrahim tos cepat mangga sok sih pengertian mangga tahu namanya cepat tuh sudah cepat kalau mangga mangga ciri toponden hidup dibagiakan ku keluarga anu enggak mudah-mudahan hidup simpang bermusim dan terundur panggajat penjat tembaka tah iya kalung mangga kurang kalungkeun mudah-mudahan kalung mangga iya ciri toponden yang hidup lebet nak alam di alam lalakasan bari lebet nak alam lakiran diangkat Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Kedua calon pengantin anu parantos siap kangge mawinan ya katika disimpulin kaya asmana petugas pencatat nikah di kantor urusan بقدرتهم مطاع بسلطانهم مرهوب النافذ أمره بالسماء وأرضه الذي خلق الخلق mengawal sampai-sampai langsung dua kali masa dan istiqomah. Mudah-mudahan dia pernikahan sengaja dan ibadah khusus karena ibadah ngajaran kenana zumumna kemauan sadayana anu hadir Allah hadirnya Allah biha Alhamdulillah la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Yang jadi penyanyi bapak menikahkan putra tegas bapak anu wasda
Nirina Ayan Dawati Kahidat suka sama suka kamu mas kawin mangrupi mas ageng 14 gram vitamin perangkat alat sholat dibayar kontan. Nampi abdi nikah Nirina Dawati putrinya Bapak Dandi kanggo abdi kalian mas kawin emas 14 gram sareng alat perangkat alat sholat dibayar kontan. Wajah abdi sama gelis Sejakan mayar mas kawin pasaliran mangrupi emas 14 gram dibayar kontan. Mas kawin. Oh, sahadat cepat-cepat. Anu kasep. Anu ganteng. Mudah-mudahan abdi biasa ngamanfaatkeun anak. Hatur nuhun. Ulangi. Salam licing lila. Kata geus kotor biasana. Tetep begitu. Indung tunggul rahayu Bapak kan ada ulah munjung ka gunung kaseuh geus kedah munjung tahan payunan indung ibu hidup anu ngalahirkeun hidup dugi ka hidup dewasa saha kasep gelis cari lauk anu sakitu ngamparna dan daunan anu sakitu seueurna saupamina disanggo nyerahkeun ka sayangan geunteng indung moal cekap kasep moal cekap tapi kanyalah kadeudeuk indung teu aya ratus lawan margi Gusti Allah mangga hampura ka hidup saupama hidup teu dihampura ku jantung ibu Rama ridho Allah aya di jantung ibu Rama murkana Allah aya di jantung ibu Rama geus hunkeun pidua sareng ti indung Bapak sing ikhlas sing ridho waktuna ayeuna hidup nyuhunkeun pidua sareng ti jantung indung mudah-mudahan Gusti Allah nyaksian ka diri hidup kelakon sisa hidup kenapa ona di jantung indung mudah-mudahan Gusti Allah ngampura ka diri hidup diceprung mama ceprung mama sing ikhlas mangga dia rangkul bapak nama mangga sok rangkul gelis sok mangga digerentiskeun kumaha kalayan ikhlas bapak ngadahutna ieu pun anak mudah-mudahan aya dina ridona Allah mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.